Sahaya jika loncat tina papangungan Sahaya aku Brahmana Bilawa. Oh urang mana? Aku Syeking Kampung Eka Sakra. Di Kampung Eka Sakra muharan sigana mana tepi nu cu aing cok milu dek milu semara iya mekarap anyen hayang menang putri lain keur aing gimana hasil putri dek dipasrahkeun ka lanceuk aing kasaha kasih Kakang Brahmana anu dipandang pupu dulu Wijana jeung Brahmana Wijakangga jadi lain keranyan lain meren anjen narima kesimpulan ti putri yen bisa wae bangsa kumaha asup yo ieu halus tega tega pati tega aku simpaka mah Pak Yuda coba teuing aing ngadenge uang aing jeung ngadenge sentak sengor kieu teras kanu jadi anak Duh kabudak anu geus kabejakeun hancur dina durukan buahnya nyembah hate lungsek rarasan ini kunaon mah henteu cu aya di Salagam ceung mangga gerat taros katinina duit jakangka anu kasebut teh eta lanceuk aing aya anjeun Brahmana Bilawa bilawa ieu tega tega pati tega samaju lah kula bating dongeng eta bating pertanyaan panitia tah sok aya ieu mah teh geus kieu cing mangga geura nyeri lah lu kitu soalnya poe hanya lah kalah dalam nya teh teu meunang ka pertengahan dek mah tuh di kalang nya hei panitia loba dongeng sok bakal dikawitan manjalna barang saweg bakal aku bekalan pati Brahmana lan Jago Semara aya nu nyualikeun jalma palih ti wetan luncat kana kalang alun-alun nyata adipati karna anu teu satuju ka ieu lan Kakang Prangwijana Panesia naon ieu jika anu majeng tadi dipatikanna nya kurang ajar loh sakara pensiun kitu anu ngajalankeun hukum adilna pamimpin teh kieu ini anu disebut adil sagolek pake sagolek pake ulah cek karo hidung ulah ponten kanu koneng teu indung teu bapak teu nini teu aki teu sanak teu kadang teu sobat-sobat acan di mana salah wajar dituntut aya abong kena nyekel ka kawasan tapi ka dirobah-robah kieu duh cek tadi teu dibenerkeun Brahmana Wesa Sudra anu bisa asup Iwati Raja Satria jeung Arya aya Brahmana Kampung Brahmana Jajaluk loh diasupkeun
Pengemis waenya. Pengemis. Iya. Duh. Baku eta mah dipati karena geus kitu. Aya wae. Istuning adanya Kang lah. Bapak Jaka Santang mah istuning. Matak anakna badagong coge. Kitu jago tutukan teh. Nya. Jago tutukan mah lain tah mah. Nya Ani urhatna teh. Ani. Ieu teh naon? Naon? Tadi peraturan kitu. Ayeuna robah kieu. Henteu lieur manyan. Sawangsuna anjeun anu lieur na teu ngadangukeun kana pangumuman ti putri tadi. Nah naon? Ti wangkidna teh jam 10 ieu teh pika jam 5 engke dibebaskeun lain bae keur Arya, Satria, Arya, Raja, Brahmana, Sudrawesa, budak angon tukang ngarit tukang ngati teh halangan. Asal ayat karep kanyi putri sarta bisa ngalehkeun jago eta nu bakal bisa ngajero. Bebas acara ini. Iraha deui kana. Aya anjeun keur ka mana? Tolong teh ka mana-mana tidak dioge. Ya sawatara hukum jijena dia. Naon ieu naon ieu? Cicing kumaha teh cicing. Naon soalna ieu? Itu ieu aja satria aya mempertahankeun teu meunang milu cenah Brahmana. Nah, jeung sawe kanya gelutan bebas ieu bebas. Bebas. Da teu kadenge euy tadi euy. Ring pindah euy. Sare wae lu. Teteh cori teh kacocokan teh. Teuing. Bake nyayang papanting. Loh. Irah, Kak. Pengumuman kitu. Aing teu kadenge. Oh, kumaha? Upami dibuktioskeun waktos ena Nyi Putri. Sabar turun. Nyai. Oh, Acek. Acek anu ringih di pembangunan. Kula rai. Ya teu naon janten soal. Linggih heula kedap linggih. Naon eta bakal satu kahar. Katinganan teh jiga ti papolotok. Nyarita ngerobah hukum kaos lain pamimpin eta teh ucapan naon kaos lain satria. Memang ieu sareng ngerobah hukum. Memang kaula ilaha pangki tadi nah teh sakolek pake teh sangeur pake. Nanya-nanya kieu ge aing dina pangki tadi moal adeg eleh ku sigana mana. Lantaran teu ngagunakeun panah. Nanya-nanya kieu dirobah ti tadi ku aing disabat beunna. Eta mah senjata lain ka ukuran kapribadian manusia jeung manusia. Ayeuna kieu lamun anjeun deuk nyieun kakotoran keriuhan di tempat di nagara kalwa sorajeng anjeun teh nangtang pati sorajeng anjeun ti koro anon peso. Loh. Na wajar satria nyarita kitu, na wajar satria laku kitu. Deuk kumaha campur kana urusan batur. Nya ieu ngan teu adil. Tadi kumaha kapan sidik raja eueuh nu bisa asup narapati eueuh anu daftar. Ieu pangna dibebaskeun ku kaula teh ieu. Kadenge henteu. Pat. Teh sudi di pantang sigana marah ku kaula. Brahmana Bilawa pusing ningal dipati karna jajar. Lajeng ditewak ku palangan kenca. Cangkengna hingga dipati karna dibalangkeun ragrag di saluareun alun-alun. Wah. Ajar, ayo marukana kumaha jelema gede sungut. Si kurang kitu mah kudu dibalangkeun. Semua karasaeun sugan geus kitu. Pak, ieu jang kade ulah hareup teuing bisi kanyahoan. Tenang. Dunungan urang cu. Ya. Dulungan urang nyapu sok. Aya anjeun saha? Aing Brahmana Bilawa. Geningan uang aing. Jiga nama adatnya. Anjeun bogoh ka kaula. Aing teu bogoh. Kumaha? Aing teu bogoh ka sia. Obat eta basa. Duh, malung urang kampung atuh ceuk. Nayanyan teh dek karep naon milu kana sae marat pirakungan ukur dek gelut. Di mana aing hasil? Mu dek dipasrahkeun ka ceuk aing si Kakang Dwi Jakangka. Aing boga lanceuk can boga pamajikan aing mah geus boga pamajikan aing reunuh genep bulan ayeuna.
kitu dek dibaktikan ka lanceuk. Mun dibikeun si Sri Kandi dek dibikeun ka dulur aing. Saha? Si Kandi Pratnala can boga jikan ayeuna. Masih kena bujangan ya tang. Aing onaman. Geus teh mani belut. Loh. Atuh teh halanganana. Tega lara. Tega. Pati. Tega. Najan dek melahan dulur dek dipasrahkeun ka dulur kaula ridho lamun asal aya dina karido anjeun lamun hasi dipasrahkeun ka baraya. Brak. Ya, sabar. Brahmana Bilawa kasep ini prakcu kula muji dina hate hidup tepika ikhlas ridho beberaka dulur tika gemang ku enahna putri sanajan dipasieup ku basa nu traha tetep budi parangi anjeun eueuh dasar sifat-sifat cara hate leutik ka Drupadi yakin anjeun ngagencang hate pikeun melawan dulur iki duk patenimu ngacu tobat ngadenge ieu basa jeung paripolah budak keras kasih jenat teu sangka bakal pondok umur ancur dina durukan bale sigala-gala. Bilawa, tarima, ya coba. Loh. Waduh. Hidup, Brahmana hidup. Hebat kasa budak, waduh dah. Kaimang jeung balungna tama tuh. Ya. Kaimang tama. Lan saja bari kitu tetep tanah agama dijaga urang. Mah ieu kira-kira jaga urang. Wah, jaga urang. Wah, jika nama ieu Brahmana. Lah sok tuh bangan jeung malah. Wani sabaraha? Sok. Tinggal sing wani sabaraha? Asor sok. Jadi sok selamat, sok. Sok iya. Jimat ungkal. Kapedasan najan anjeun semada. Iya. Iya, maju. Saimang, ya, hidup, Brahmana hidup. Sagu hidup. Moga samat ngaran abdi dina batin. Kumaha nyamatna? Nyamatna? Mohon. Entong panjang-panjang. Nya. Barala. Ohok. Euy. Nah gimana wae? Sida kadagangan anu maok aing euy. Lah sabot ka mana, Kang? Sabot ka mana? Teu pira dek euy nunutan sakedeung. Di jam sabaraha? Di jam 10 tapi ka jam 5. Nama jangan teh. Lili dagangannya eueuh. Coba teuing kumaha aing hobet. Kemudian teuing ka mana aing nyar ganti. Pak, iya Jang. Dodoakeun dunungan urang Jang. Ejo, kasep Aswatama. Paman. Naon teh jeung ngahaleuang wae deui. Tobat teuing geuningan itu teh si Bima. Mana. Itu teh geuning Bima make pakan ka Brahmana. Mustahil geus jengker. Mustahil tak mungkin. Tak mungkin. Ka amungkinan ding. Sidik geus ancur dina dudukan dina poe kasarapan anu kejar balik deui tubuhku. Pira kukang make jeung balik deui. Para percaya geura sirikeun. Dipalih ti wetan Raden Arayana.
pada neraka. Mawas pada neraka. Tanpa nomornya. Lagi akan. Mawas pada katon pada tumarangan ya kamera ingkang ningali pada mangsa tengah ngayuda bagian seret dan panting pinantingan. Waduh, yo, disangka, yang sang liwe nak kumis. Itu buat ramai mun lap atuh sarecet. Kamotan gitu jambut. Naon teh akang yang sang kumis. Hah, bas budak ternyata mah. Atuh kurun panjang-panjang teuing. Ya leugeunah lah puri-puri. Oh, Ngeunah nanti dina keur ngopi channel gitu. Wih, lagu mana? rumai. Hah, bukan serep. Serep aya keur sore. Aduh, nyaan Bima. Waduh. Bima. Aduh. Eta pedas kitu gana manahnya. Anu matak teh oge. Pengen akang ele. Waduh, tobat. Eta. Sia hari juga mah. Gada kudang deui itu gana manah. Aduh, ampun. Eta nu hareup begitu teh. Tete akang teh. Tobat teh. Jang. Hah? Gunukan belah dia dorna kerca kacikih jeung dursasana. Gitu. Bima, sana Bima. Ih, Ada teh lalapkeunna duduk ku samak teh. Ya. Cekeng Ciceno hiji deui, Ciceno hiji deui. Bari kitu di kanor teh. Curate teh. Ajau. Bener kan? Ajau. Curate. Yang kere euy. Aya ieu mah belah wetan ieu dua satria cekcok aya. Maha cekcok. Lalajona teh muni musrat teh sungguh teh. Gandeng teh mah loba sawer. Eta aing nyiduh gagabah deui. Maha. Wer, ohek, gebrok. Ka tukang sawo euy. Nya mah Wakil lamun kitu nya mah. deuk bertindak kemudian ka Prabu Anom. Lamun bener ka dewek edan-edanan aing. Ah percaya. Asa ulah edannya aneh aing. Nah, bener. Edanya hari wae. Euy, Hah? panjangankeun euy. Naon? Salana leungit euy. Kenapa ke rencana leungit tuh teh? Heh? Calana make leungit teh dilaan. Tos sektor beuteut deke. Disusukan. Ya. Dina luhur batur itu na euy. Ah, Apa jauh? wah. Aya kayaknya teh. Naon? Si Puso yang ngaliwat teh. Saya sebuse. Nya bogog. Anjing, Mohon. mau digusur euy. Aya bahan. Lain bermain nyangsa di netonana. Yang sok dina bujur ngadukan wajib dewek tadi. Wajib. Ini murukana canggang wajib meureun. Puguh canggang wajib padahal lain. Ya. Aduh, moga-moga Yaji Bima didoakeun restu teh. Iya, don. Ieu mah geus kareng ieu, centing wani anjeun. Naon? Ieu ti nagara umur tahunan datang. Si Kalakurama di mana hasil putri sendeuk direbut. Ira Tadi atuh persiapan. wah dibanting luna ku akang. Tuh. Kalau mamireng urang-urang astina ieu teh ngayakeun pangancaman. Parantos sidikeun yen ieu teh Panawa, yen ieu teh Bima. Tangtu. Jadi begitu na? Dina waktu enak kalau bakal ngintip kumaha kaayaan urang-urang astina lamun deuk nyieun sacara ngabongohan ka Panawa. Kaula anu bakal leuwih tinggal beda. Iya, aku setuju. Iya, ayo. Masing-masing. Pas. Raji belah wetan. Akang bae kula. Ya. Alu koraguna. Iya. Guna. Wut. Iya. Loh. Waduh. Brahmana nggih. Nyan anjeun. Teungeul ngeusi cukup. Kan rada hampos saeutik geura ieu sobian ti kaula ieu.
rasa ayo maju masyarakatnya kolak anu masana kiwari kawit tadi saparapatna pro Brahmana ayeuna ampir nengah ka jago sareng ka Brahmana pada aya kontra aya pro pada masing-masingnya ka jago iya hidup jago kana mana hidup kana waktuna kana mana mundur kana mana rusak yeuna jago ieu iya, Brahmana nu bakal menang sejarah. Gampang. Oh, sini kena tuh tempo saudara. Iya. Mungkayan sajam di waktosna saya marah sadaya parantos jengkel kayanana sini bebet sini banting kayanu teter saimang tanaga malung usum harodok kayaan alun-alun ngebul kutaneh lemut kayanana masyarakat langkung ngagolak kayanana dangu-dangu Raden terus terima paman parang siang acek parang siang ting coba ting rayi tesangka ting eta Brahmananya eta teh saha teh ngaranana eta teh jenengan teh Brahmana Bilawa coba ting Bilawa cing hasil Bilawa lawan Brahmana lawan muga-muga paman tangtoskeun paman aduh palang siang itu dari jadi eta ku saimbang tanaga aya coba ting aduh tapi ieu Brahmana ngan ukur neungeulna teh teu sakumaha bari jeung jiga nu nyaho sarupa itu teh eta kumaha jeung dik aduh coba ting eta ku resep nyaho kitu na ieu teh ngaheureuyan kumaha teh Brahmana anjeun neungeur bakeun karep tanaga kaluarkeun ulah ngan ukur noya ulah ngahinat soba naon teungeur sarba sabaraha kati sabaraha kinta sok kana sirah kaulakeun ieu tarikan deui tanaga aing ngan sakitu iya aing tara luntur tenaga ieu kekuatan hungkal ieu halo coba ting itu si kasebelan ayo sugan teh aing si Bima ayo kasidikmu nya wae geuning Aswatama aya keneh dikieuna ayo ama ampun teuing kumaha lamun kieu kasep ieu da jigana ieu Bima anu bakal hasil beda tretetna lamun hasil Bima deuketan papangungan naek kana papangungan cokot Drupadi buru-buru da teu kudu duanana asa Drupadi we wungkul jeung Srikandi ulah tinggalieun ongko eta duanana punten dah antep bohong mayong aja dah
barade ya Cileunyi dua deui Cileunyi ayo calogog ting calog teh si kunyu ngabadu kana iga burung calog gelo ayo geus mah di badug ku calo ayo coba ting calo di badug ku calo ayo para saudara parantos pada jengkel aya di papangungan mangkaning mangsa parantos sonten komo panitia parantos gegejret kalayan tekantung arayana ge nya kitu ngarasa panas arana teu dampa panangan ninggal tina kanana Bima Yudhistira ngagentra Arjuna Yai waulanung pula kumaha pipetaenana geuning Bima tengan ukur lobanyo teu ngagunakeun tanaga nu pas ngan katemo ngaji garipuh tanaga nu mayeng mah paman gana mana leres coba saur Kakang Semar cenah ka dieu Kakang Semar iya nu di mana senjata iya so cingka dieu kaula menta bong-bolongan oh iya